itu. Nami abdi Mulyawati Nurcilpa. Pamirsa, di dia abdi bade ngadugikeun 5 warta. Anu kahiji nyaeta demonstrasi Agustus 2025 anu ditandakan ku tindakan represif Kapolri ngalawan presiden. Salila demonstrasi tanggal 24 sareng 28 Agustus 600 jalma sewenang-wenang ditewak. Kalebet budak sareng supir ojek anu online tewas ditabrak kendaraan Brimo. Direktur Pelaksana PSHK Rizky Argama ngetenyeun petugas ngagunakeun gas air mata, meriam cai, pasukan khusus jeung kendaraan taktis nembongkeun pola ngahalang rahangan demokrasi, anjeunna nyebat kekerasan polisi teh seimbang. Rizky negaskeun yen kasus mautna sipil kedah anu dituntut secara transparan. Sataos pesimis masyarakat kusabab budaya imunitas polisi. Anu kadua nyaeta kahuruan gudang karpet gede di Tanjung Priok, Jakarta Utara ngalebalularkeun karugian 2,5 miliar rupiah. Kahuruan gede di gudang karpet PT Ideal Karpet Indonesia di Jalan Agung Karya 5 Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Salasa, 24 September 2025. Sudah disangka asalna tina korsleting listrik dina MCB anu nyebabkeun percikan sareng ngahurungkeun bahan anu gampang kaduruk. Wewengkon nu kaduruk legana 108 meter, kalayan kerugian ditaksir 2,5 miliar. Salapan mobil pemasang kebakaran sareng 100 personel dikerahkeun sareng saantos lengkung titilu jam usaha. Seuneu parantos parem dina jam 8:58 WIB. Anu katilu nyaeta bari rek ngadahar baso aya awewe di Makassar katepak tak-takna ku panah nu nyasar. Hiji wanoya di Kecamatan Talip, Makassar, Sulawesi Selatan kataranjang ku panah nyasar malam Senin 22 September 2025. Korban warga Lembo Kataranjang Panaya bari rek meuli baso. Panah eta disangga ditembak ku batur di daerah Layang, terus nyarep kana tonggong. Korban langsung dilarikeun ka rumah sakit pikeun perawatan sareng panahna dicabut. Kejadian eta janten topik panas saantos video sareng kesaksian warga sumebar dina media sosial nu ngajelaskeun kejadian eta. Nu kaopat nyaeta video dosen berseteru jeung tetangga. Viral dosen Kota Malang tarung jeung tetangga guling-guling dina tanah. Kejadian eta lumangsung di Jalan Joyogram, Desa Mojosari. Video eta diunggah ku Sahara. Dosen eta guling-guling nalika ngobrol ngeunaan masalah umum. Kusabab ditegur ku mimitian ti basa teu pantes. Dugi kebiasaan nyanyi wangi-wangi ngaganggu ketentraman. Sanos seueur anu ngaku aya kejadian anu ngadukung tuduhan eta. Sahara menampik ngalaporkeun eta kasus ka polisi. Anu sakirinnya eta otoritas ngulingan kampus Unisba jeung Unpas. Mahasiswa kajebak di jero. Petugas Tentara Nasional Indonesia jeung Polri nyerbu kampus nembak gas air mata asup ka wewengkon kampus ngajebak puluhan mahasiswa jeung genep 8 urang teu sadar. Sakitu wae warta anu tiasa ku abdi didugikeun. Ti abdi Mulyawati Nurcilpa hatur nuhun.